orang kayu na. Yuk. Lah, daripada dagang, mendingan ke kebun. Ke rumah dagang tuh payu. Mending di kebun mah ngalah-ngalah suluh. Digulung rengit ge kajeun teuing. Daripada digulung preman. Kudu we aya duit teh, teu meunang henteu. Ngulungkan bebonangan. Gue tuh nges lapar deh, Gusti Agung. Alhamdulillah, subhanallah. Lumayan ya ge, putih-putih oge. Karena kaganjal. Heeh. Rasan teh boga. Uyu manca udah. Tadi teh bola. Karena tuh bisa asak malah. Udah nih. Oh, yang saya muka. Waduh. Mana tuh asak nih. Oh, Mang, menuju naon? Paling mana asal sampai ningali gini kan Ya tapi lembur itu kan. Ke kota ada kan nyar rezeki gitu mah. itu kan kurang misalnya di saungnya Ayo akak tuh kan. ayo Mohon alhamdulillah kan. ayo Kang menggila Kang panas hari akang sebenarnya di mana biasa aya di dia Di lemur Kang abdi teh ka kota kayak nya rezeki sugan kapan milik nya rezeki mah geuning horeng heueuh teu cara cek batur di kota teh Kang. terus ayeuna akang bade ka mana Nyata Kang abdi teh teu puguh tujuan ieu teh geus kalunta-lunta geus dilahirup di kota. nyatos we Kang anu mah niseula tangan wayahna we di kebon mah danu kieu disebut teh sok ngarokok Osok Kang. Tur nuhun we sakitu oge. sok ngarokok tah Heeh. wah si korek mah di rumah Ditampi eta. Kang ya alhamdulillah. Naon cek dagang Non cek dagang, boga modal bos kumaha aing restoran ka bos. wah ada oh keur modalna Aya naon ya naon aya naon. Asa wawo aing ye. Sia tong ikut campur. Urusan aing ye mah. Aya naon ya. Ai sia ayangna kumaha? Ari sia ayangna kumaha tah ha? Hah? Tah. Mundur guys. Mundur. Ayo. Aing. nyangka angka bisaan euy nyangka Gitu gitu ya. Kuring oge refleks biar teh. emang bener kan kuat teterak gitu kadek Ah, henteu da beda we. Ieu mah bedograk odol tuh tingali tuh. halo bos Halo, si kehet boga dekengan euy. Saha? Nenggeus, aing ka dinya. Ada tuh lumpang na bos. mana Tah, iya bos. Si anu rese teh.
Betul. Umat anu mana jurus-jurus anu ku abah diwariskan ka ujang ulah dipake ujug dia takabur jeung sombong ulah dipake ngajago di kota. Umat jaga eta lamun teu kapepet-pepet teuing ulah dipake ngajeger ulah dipake ngajawara di kota. Istu anjeun kudu neangan gawe di neangan pagawean rezeki anu halal ya sakitu teh abah. Aduh, geningan Abah. Ampura, Bah. Enak mah geus dihampura ku abahnya. Maneh pokok kana naon anu ku abah diamanatkeun baheula. Lamun boga pangarti atawa ilmu bela diri ulah dipake ngajago di kota. Iya, Bah. Nah, maneh mah dapat ngajago di kota. Hor, Mang, peun amang anu lewe. Enggak diugan. Ampura. Terus ya kumaha bos? Jok. Yang geus ayeuna mah kieu laku lampah ujang jeung babaturan ujang robah neangan pagawean anu halal anu maslahat anu mantak manfaat pikeun sakabehna ulah kikieuan nanaonan kikieuan jadi pareman. Ingat jang ilmu teu bisa digunakan samarangan ya. Iya, Bah. Ulah dipake ujug dia jeung takabur sakitu wae ti abah omong eta wasiat ti abah geus ayeuna mah geura tarobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepung lawung pamprok Jonghok deui sareng abdi di Baraya Kreator. Mugia kahibur atuh film-film ti Baraya Kreator. Tong hilap like sareng engkreb di channel nanya Baraya Kreator. Hatur nuhun sakitu anu kasuhun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Mang. Geus-geusan filmna euy.